Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun ari ieu eta hiji panungtungan atanapi hiji pungkasan. Yan bagi penting atanapi peryogi likulli syakhsin kasaban-saban jalma naon ayyaksida yen ngamaksud itu si syakhs bijami'i a'malihi kalawan sakabeh pirang-pirang amalna itu si syakhs. Wajahallahi ta'ala karana arah-arah dat Allah ta'ala faqat wungkul hatta yakuna sehingga yen bukti itu si syakhs minal mukhlisina eta tetep ti sawarehna pirang-pirang golongan anu ari ikhlas kabeh. Wa illa jeung lamun henteu itu wajhallah fahuwa maka ari itu si syakhs min ahli riyai eta tetep ti sawarehna ahli riya alladzina tegesna jalma-jalma yal'abu anu ngaheureuikeun bihim ka itu ladzina saha asyaitonu setan wala yajiduna jeung moal manggihan itu ladzina li'amalihim pikeun pirang-pirang amalna itu ladzina thawaban kana ganjaran yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa ayyuhsina jeung yen ngalus-ngalus si syakhs atawa si syakhs al muamalata kana muamalah ma'a jami'il khalqi sarta sakabeh makhluk fi jami'i umurid dunya dina sakabeh pirang-pirang perkara dunia wad dini jeung perkara agama. Liyakuna supaya yen bukti itu si syakhs salimal aqibati eta anu salamet panungtungan idza laqiya di mana-mana ngadeuheus itu si syakhs Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala. Wa ayyudawwima jeung yen ngadawamkeun si syakhs alal wudu'i kana wudu mastata'a dina salagi mampu itu si syakhs. Wa yuksiro jeung yen ngalobakeun si syakhs min dzikrillahi ta'ala tina zikir ka Allah Ta'ala wa tilawatil qur'ani jeung tina maca Al-Qur'an fi jami'il awqati dina sakabeh pirang-pirang waktu khususon sumawona awalan nahari dina awal beurang wa akhirahu jeung dina akhirna itu nahar wa awalal laili jeung dina awal peuting wa akhirahu jeung dina akhirna itu lail. Wa yuksiro jeung yen ngalobakeun si syakhs min sholatin nafilati tina salat sunat wal istighfari jeung tina istighfar khususon sumawona akhirul laili dina akhir peuting. Wa minas sholati jeung tina maca sholawat ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon sumawona yaumal jum'ati dina poe Jum'ah. Walailatahu jeung dina peutinganana itu Jum'ah. Wa minad du'ai jeung tina ngadoa khususon sumawana fil asfari dina keur nyanyabaan. Wa majami'il khairi jeung dina riungan atanapi pirang-pirang riungan kaalusan. Wa inda syiddatil qurbi jeung dina nalika banget kasusah wa minas siyami jeung tina puasa khususon sumawana fil ayyami dina pirang-pirang poe al-fadilati anu utama itu ayam kal ashhuril hurumi seperti pirang-pirang bulan pirang-pirang anu mulia wa yauma asyura jeung dina poe asyura wa asyri dzilhijjati jeung dina 10 poe tina bulan Dzulhijjah wal isnaini jeung dina poe Senin wal khamisi jeung dina poe Kemis. Wa iya ja'ala jeung yen ngajadikeun itu si syakhs al khaufa kana sieun minallahi ta'ala ku Allah Ta'ala nasba'ainihi kana pamanceg paningali na syakhs ala dawami netepan salilana fa innahu karna saanyana itu khauf sababun eta jadi sabab litahsil likulli khairin kana ngahasilkeun saban-saban kaalusan wal bu'di jeung jauh angkul disuin tina saban-saban kagorengan.
wala asa jeung teu meunang megatkeun sakhos min rahmatillahi tina rahmat Allah. Fa innal ya'sa karna sanyana megatkeun tina rahmat minal kabairi eta tetep tina sawareh pirang-pirang dosa gede. Wa yatuba jeung yen tobat sakhos taubatan kalawan tobat sahihatan anu sahih itu tobat. Kullama waqa'a samangsa tumiba minhu ti sakhos naon dan bun dosa. Fa innahu karna sanyana Allah taala bari nama haluhur Allah yuhibbu eta mikaresep Allah at-tawwabina ka pirang-pirang jalma anu loba tobatna. Wa ayyulazima jeung yen tepan si sakhos taqwallahi taala kana takwa ka Allah taala fi jami'i ahwalihi dina sakabeh pirang-pirang tingkahna sakhos adh-dhahirati anu dhahir wal batinati jeung anu batin. Fa innallaha karna sanyana Allah taala yuhibbu eta mikaresep Allah al-muttaqina ka pirang-pirang jalma anu takwa kabeh. Wa iya ba'uda jeung yen jauh sakhos an adiyatil khalqi tina pirang-pirang pilarana makhluk atanapi tina pirang-pirang milaraanana makhluk. Wa anit tasabbubi jeung jauh tina nyieun sabab piha dina itu adiyatil khalqi bi ghairi haqqin kalawan teu aya hak. Wa ayyukhliso jeung yen nguculkeun si sakhos nafsahu kana awakna sakhos mastata'a dina salagi mampu sakhos min huquqillahi ta'ala tina pirang-pirang hak Allah ta'ala wa huquqil khalqi jeung tina pirang-pirang hak makhluk qabla khurujihi dina samemeh kaluarna sakhos minad dunya ti alam dunya maut teh walau bil musamahati jeung sanajan eta tetep kalawan mumurahan min ahli hati anu barogana itu hukuk wal yusi jeung kudu wasiat itu sakhos bidalika kalawan itu yukhliso nafsah idza lam yatamakan di mana-mana henteu kongang nyumponan idza lam yatamakan di mana-mana henteu kongang nyumponanana itu hak atau kana zalik di mana-mana henteu kong nyumponan itu zalik minhu ti itu sakhos pi hayatihi dina nalika hirupna sakhos wal yakun jeung kudu bukti sakhos harison eta nu kasengsrem al bu'di kana jauh an ma'asillahi ta'ala tina pirang-pirang maksiat ka Allah ta'ala kal kadzibi sapertikeun bohong wa syahadati zuri jeung seperti nyaksian bohong tanu lacut wal aimani jeung pirang-pirang sumpah al fajirati nu lacut wal haudi jeung anclub fi a'radin nasi dina pirang-pirang kawirang jalma-jalma wal ifsadi jeung ngaruksak pima dina perkara bainahum nu tetep di antarana itu nas wal hasadi jeung hasud wa ghairi dzalik jeung liana itu mazkur wal yuwadzib jeung kudu ngamayengkeun sakhos ala taati maulahu kana taat ka pangeranana itu sakhos wal yushghil jeung kudu nungkulkeun sakhos biha kalawan itu taati maulah auqatihi dina pirang-pirang waktuna sakhos muddata hayatihi dina mangsa hirupna sakhos fa'asa maka mudah-mudahan ayyatia yen datang hu ka itu sakhos naon al mautu maut wa huwa bari ari itu sakhos ala halatin maradiyatin eta natepan dina kaayaan anu dipikaridho fayalqa maka papendak sakhos Allah taala sareng Allah taala wa huwa bari ari Allah radin eta nu mikaridho anhu ka itu sakhos nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya hu ka Allah subhanahu maha suci Allah ta'ala sareng maha luhur Allah wa natawassalu sareng tawasul abdi sadaya ilaihi ka Allah ta'ala bijahi akrami khalqihi kalawan keagungan kanjeng nabi pang mulia na makhlukna Allah alaihi mungguh Allah ta'ala ayu amila kana yen muga
memperlakukan Allah Ta'ala na ka abdi sadayana biridohu kalawan karidwan Allah anna ka abdi sadaya fid dunya di dunia wal akhirati jeung di akhirat khususon sumawana ing daqabdi arwahina dina nalika nyabut pirang-pirang ruh abdi sadayana wa fi kuburina jeung dina pirang-pirang kuburan abdi sadaya wa yaumal faza'i jeung dina poe kaget al akbari anu leuwih gede tegasna kiamah teh ma'a usulina sarta karuhun abdi sadayana wa furu'ina jeung putra turunan abdi sadayana wa hawashina jeung karabat ti gagar gigir abdi sadayana wa asyakhina jeung pirang-pirang guru abdi sadayana wa ahibbatina jeung pirang-pirang anu dipika cinta ku abdi sadayana wal muslimina jeung pirang-pirang anu Islam kabeh al ahya'i anu hirup kabeh minhum ti itu nu kabeh wal mayyitina jeung pirang-pirang anu maraot kabeh subhanaka maha suci Gusti Allahumma hey Allah tanapi hey pangeran abdi wa bihamdika barina muji ka Gusti asyhadu nyaksi abdian kana saenyana kalakuan la ilaha eta teu aya di pangeran anu maujud anu hak diibadahan nu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illa anta kajaba Gusti astaghfiru nyuhunkeun hapunten abdi ka Gusti wa atubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti walhamdu sareng ari sadayana puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin sifatna Allah Rabbil alamin zat nu mangeranan sadaya alam hamdan kalawan puji yuwafi anu ngabandingan itu hamdun fi ni'amihi yuwafi anu ngabandingan itu hamdun ni'amahu kana pirang-pirang nikmatna Allah wa yukafi jeung ngupuan itu hamdun mazidahu kana tambah-tambahna itu ni'am. Ya Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya laka eta tetep kagungan Gusti alhamdu ari sadayana puji kama yan bagi sakumaha yen priyogi li jalali wajhika kama sepertikan perkara yang bagi anu priyogi itu emma li jalali wajhika kana keagungan zat Gusti wa azimi sultanika sareng agungna kerajaan Gusti Allahumma ya Allah sholli moga maparin rahmat Gusti wasallim sareng mugi maparin kahormatan Gusti wa barik sareng mugi ngaberkahkeun Gusti ala sayyidina kadunungan abdi sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika tegasna abdi Gusti wa nabiyika sareng nabi Gusti wa rasulika sareng utusan Gusti an-nabiyyi tegasna nabi al-ummi anu tara nyerat tara maca wa ala ali sayyidina sareng kakulawarga Gusti abdi sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi wa azwajihi sareng ka pirang-pirang garwana Kanjeng Nabi wa dzurriyyatihi sareng ka putra-putrana Kanjeng putra-putuna Kanjeng Nabi wa ahli baitihi sareng ka ahli baitna Kanjeng Nabi kama shallaita sapertos yen maparin rahmat Gusti parantos maparin rahmat Gusti wasallam ta sareng maparin rahmat Gusti atau maparin astagfirullahaladzim wasallam ta sareng maparin kahormatan Gusti wa barokta sareng parantos maparin berkah Gusti ala sayyidina kadunungan abdi sadayana Ibrahim tegasna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala ali sayyidina sareng kakulawargi Gusti abdi sadayana Ibrahim tegasna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam fil alamina di sadaya alam innaka sa'anyana Gusti hamidun eta zat anu dipuji majidun turdat anu maha agung. Alhamdulillah logat Sunda kitab Matan Riyadul Badi'ah parantos rengse mudah-mudahan aya manfaatna wabil khusus kerjalmi-jalmi anu nuju nyuprih ilmu wabil khusus pikeun mubtadiin tegasna jalmi-jalmi anu nembe ngawitan dina nyuprih ilmu. Nah mudah-mudahan seueur manfaatna
Hapunten tina sanes kanten kalepatan. Wallahu a'lam bissawab.